eta tama kalaparan bisa dibahankeun atuh Lah, si itu. moal aing ke di dieu kumaha? Oh, gitu. Duh, kamaran atuh ieu batur biasana sok loba. Katari isen kieu ieu teh sekali itu sekali. Gua sapotong. Can itu jelema. Aduh, kamana ieu ulinnya? Karasa kieu ya. Cek meja macan di tawa teh aya tatana anyar. Ogang budak nengok. Ini jalan ini kenalan gitu ulin. Sugan lah nyangut. Ya duh. Anjing. Geuning heueuh. Aduh. Tuh awewe namanya. Ampun gitu ya. Aduh, getolan gini. Nuhun, Asal namanya ngalian itu. nemeng ngali, Oh, mengali. nuhun, Di palih mana? abi ti palih kaler, Oh, di palih kalet. nuhun, Nepangkeun atuh. Sareng saha? sareng ayu, Oh, Ayu. Ieu sareng Asep. oh sareng Nuhun nuhun, ngenalkeun. asep naon, Asep doang. oh nuhun atuh, Nuhun atuh enggak nuhun, pajengkeun nya. enggak, Bener, cek bagus. Eta juga nama awewe nate. Ulin deui ka si Neng Ayu ah. Sugan we aya. Tapi dah tuh aya dah. Keur eta aya. aduh, itu jika aya asep ka dieu, coba jika aya ka dieu, aduh, itu kusaha atuh ditutupan panto, Wah, jika nu sieun kitu asup ka jero nya. Aduh, ieu mah aya nu teu beres ieu mah. Jika sieun ieu mah kudu ka Bah Omon ke carana mah euy. Makanya karena rentang-rentang ini itu si Neng. Aduh, ampun teh. Rek aing ke carana mah kudu ka Bah Omon ieu. Rek nanyakeun engke di ditu ka barudak lah tempat kami. Alah, iya menilalu sena euy. Kabeneran aya yang tanyakeun. Jang, nuju naon ieu? Tah terus kukumat terus iya maco di sawah terus biasa maco. buburu we biasa. Aduh. Kersaan. Ka mana anda eta nigening kitu jika sawah. Terus sieun labu. Lain tadi butuh ka Abah Omon ieu teh. Caritana teh tadi teh di lembur teh cenah. Keur di sawah cenah. Abah Omon Sugan saungna apal di mana gitu. Kela Abah Omon asa sering ngadeh. Ya Abah Omon teh ada asa rada kasohor da. Tah eta nu paranti biasa geuning budak ngora gitu. Oh, moal birek deui atuh. Ai tujuanna kitu mah. Butuh kitu tah. Ya. Apal itu tak kebon kirai ninganan. Aya dapuran kirai nu beh tongoh hentang kal nangka. Tah ti dieu teh nanya meuesan ka tongoh nya. Engke di dinya teh pokona mah aya gardu kakatuhu. Gardu panunan gemuk lain gardu paragi ngarona belok kakatuhu nya ya. Terus belok kakatuhu teh engke aya tangkal caringin.
Maju deui saeutik heeh. Kahalangan ku tangkal caringin gede, ngaginggeung di dinya Nah, teh. tidinya deket. Tidinya teh geus jauh keneh, jauh keneh tidinya teh. Ai. Lurus deui tidinya teh. Lurus. Lurus deui lah, kurang leuwih meureunnan 3 kiloan lah tidinya teh tina tangkal caringin teh. Da sajalur eta jalanna mangih parapatan genep kali paling ge. Belok kiri deui parapatan nu hareup teh. Heula Jang. Tadi mah da ceuk urang lemurna cenah lah paling ge cenah 500 meter ti imahna teh. 500 meter ti imah itu meureunnan golongan. Golongan tah. Heeh. Oh. Ai ti dia mah masih keneh rada ngan lumayan lah di lempangan ge nepi atuh. Heeh. Pokona mal birek deui eueuh di saung da eueuh teh eta-etana eta mencil sorangan Oh di tengahan sawah di gitu. tengah sawah heeh. Kapanan ieu di tukangan lamping ieu teh pasawahan itu deui. teh sawah. Heeh, nu bah omon kabeh eta teh sawahna. Wah bener Da saungna ge hiji-hijina da sawahna nu maneh naungkul. lain tapi bener eta cenah nya Mbah Omon teh. Wah, kieu abi Heeh. ge kengingkeun pun bojo nu demplu teh tidinya Tidinya nya, Jang? syariatna nama Aduh hebat atuh kabeneran atuh urang. bakal taraje we da rada gurawes ngaliwatan gawin meusan. Aduh keheula nah ieu teh jalan teh jadi baku motor aja sagala kek. Apadan eta mah jadi kumahanya meureunnan syaratna jiga nama. Dalam menutup kadinya jalan jarang nu berhasil gitu. Oh jadi Jarang manjur. jadi urang teh kudu moho latar aja meureunnya ka ditu Bakal teh. latar aja. Tapi lamun aya jalan sejen aya gitu. Aya jalan sejen ngan tapi anu Abdul mah kadinya jalan gitu. Cek anjeunna we gitu. Amun nu hayang berhasil mah kudu make taraje Make gitu. taraje. Duh aing ieu teh lieur kieu tadi coba ka ditu. Wah, pokoknya mah birek deui aya panunaan gemuk posrona belok ka tu saeutik, aya tangkal caringin ngaginggeung, lurus deui 5 kilometer. Mengkol di ka kenca, tah naik taraje ka luhur. Astagfirullahaladzim ieu mah. Aduh. Asal lieur kieu ieu mah yeung teh. Aduh. Kela. Astagfirullahaladzim. Hayu teh ka lieur kieu kumaha? Eta sakitu ringkesna eta tinggal ka ditu maju saeutik. Kumaha? Aduh. Cieling, makal buku teh, makal Puyeng ya. buku. Puyeng ieu. Geus ah kajian ke deui Jang. Ieu mah aduh nuduhkeun teh puyeng ieu mah aduh. Aik diantar nam itu. Keun we lah. Kena Heeh, karunya ieu ujang teh keur eta babad gitu. lamun ngomong kudu diantar isuk ajeun atuh, isuk nyase. Lamun teu kapangi panganterkeun atuh Jang. Ah, siap. Heeh. Nya. Sanu jajang ya. Samper we ka saung ieu. Berarti kau ditunya Jang. Kadi tu we terus. Yeung jaba puyeng ieu teh ngadengekeun anu Ulah ngalieur ka jalan. tukang we. Aduh, tujuh angot ulah ngalieur ka tukang. Rasaan teh ya. Asek aya kedatangan tamu. Ieu teh. Si Abah teh aya ieu meni tengahan sawah. Ieu teh. Kaditu ka dieu jauh. Assalamualaikum. Salam. Bah. Kagak Alhamdulillah, Bah. kakara di ieu ceng esak kurnyad-kurnyad ek aya tamu ceng efek dulur aya naon ya? Lain, Bah, euy lah gancangna mah ieu teh. Kana pokok we. Heeh. Urang teh ieu rusuh di ongkong ieu teh. Mhm. Lain majar Abah teh kitu ka sohor geuning. Abah omon cenah di ditu mah gitu. Jadi orang teh abah teh geus ketren di ditu teh. Oh, ngetren wah Abah omon cenah boga kahayang mah. Heeh. Nah, gitu. Hayang naon? Lain, Bah. Di ditu teh aya awewe cenah pindahan anyar. Heeh. Urang teh hayang, Bah. Kahija we eta teh. Heeh, da ieu teh padang merebutkeun itu teh. Gitu. Tah ka adi teh urang teh kitu. Ka Abah itu ngumaha gitu. Da Abah teh geus di ditu teh wah kasohor ka cida gitu. Engke ku aing di bahanan lah dibere. Heeh, Bah. Kira Atuh alhamdulillah gitu. Cai. Bah ulah sok teh ieu lah alabatan teh kurang kerih pisan eta. Lain bah urang mah hayang kieu si awewe teh jadi hayang kahura-gura ka urang gitu mah. Heeh. Kencangna mah. Gampang itu malah. Gampang ya. Da geuning itu teh loba pisan ayeuna nu hayangeunna teh kitu. Wah jelema mah ini teh. Atuh ku aing di bahanan nya dibere gitu. Itulah heeh. Wah karena naon eta bah? Depan ku aing ek dibere ning Wah geuning awewe eta mah. aya mutu euy. Nah abah aduh. Saya mah jimat
sama kelaparan. Aduh, bener Mangari. ayahnya bener si Abah aduh. Tah, Segala aya ieu perjimatan ieu nya. iya wah, yang Hmm? iya mah ya. Tah, ku Abah ieu dibere ieu ya. Ngan heueung ke mah oleskeun kan udah dipikir hayang gitu. Ieu teh bah, Heeh. sing atuh Ulah 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 bakal dibuka di engke di ditu. ulah dibuka ieu teh. Ulah, Mun di jalan gitu ulah. engke geus kira-kira geus baamprok gitu. Oh, deket jeung awewena. Heeh. Urang teh nyolek ieu toyakeun ya. Heeh, gitu. Oh, Kade. Ulah dibuka ti ayeuna nya. ieu teh. Heeh. Heueuh atuh ieu. Syaratna eta ulah dibuka ti ayeuna. Eta teh mah kalaparan bisa dibahankeun atuh Lah, urang si itu. Moal aing ke di dieu kumaha? Oh, gitu. Da aing tara sok di dieu we ning kieu ya. Heeh. Atuh bae nuhun nya. Heeh. Kemeureun ka kitu ka kieu mah urang ka dieu deui we nya. Ya ka dieu we deui datang deui. Heeh. Nah, atuh bah kitu nya. Heeh, Urang. Yuk. Heeh. Jik sing salamatnya di jalanna. Amin bah. Pidoana bah. Heeh. Si kehed teh ka aing teh mare amplop. Aing yang meuli kopi. Aduh, aing kajian teh aya nu datang teh mare amplop. Lain amplop, ieu mah amplop teh aya duitan gitu. Aing aduh budak. Aduh, bah, hampura euy. Nah, urang poho Anjing, bala-balas heuh. kusumanget bah. Heeh. Nah, Enak ieu mah. cekeng ieu urang teh teu barang bere ka Abah. Heeh. Ieu bah hampuranya saeutik ge lah lumayan bah yang beli bako ieu bah. Ieu bah ieu nya. Nuhun tuh nya. Heeh, bah. Sami, bah. Alhamdulillah euy. Diomongkeun aya